Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu negara carios Jawarat di Gunung Halimun atanapi si Bedogorompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin, dilancarkeun sakarupinanya. Tong hilap pirojong ditaroelan tombol subscribe by subscribe. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos like oke komen. Mangga mitra supados sejang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita. Jawarat di Gunung Halimun si Bedogorompang. Sok kaparayun sadayana. Sabda jeung Ki Surawijaya teh kiwari geus padu teuteup antepnaker teu lilapok sabda teh atuh cacarita. Jadi kistilah teh Surawijayanya. Bener dewek si Surawijaya. Moa-moa maneh teh nu ngaran sabda teh nya. Enya teu salah. Ngaran kuring sabda. Jadi sia anu cek si Baidah mah tentara anu hebat teh euy. Peting ieu bakal jadi peting anu panungtungan. Lantaran najan sia kasebut hebat keur dawek moal aya nanaonan deuleu. Kuring mah teu rumasa hebat. Kenah aki teh sarua anggota gerombolan. Anu penting ieu ngayakeun serangan ka ieu lembur, ngaganggu katentreman urang dieu. Dewek mah lain anggota gerombolan sabda. Dewek lanceuk sapaguron si Baidah. Adi dewek geus nandangan Wiwirang menang ka nyeri hate. Eter eleh cacaten ku sia. Ku kituna Wiwirang jeung ka nyeri hate adi dewek teh bakal dipangmayarkeun peuting ieu deuleu. Kituna teh Ki Surawijaya lacu ngacoerat narajang. Kawasta bae geus embung loba catur hayang sagancangna ngarubuhkeun sabda. Gerakan Ki Surawijaya teh ngagunakeun ilmu sarining angin pohara cepetna. Cirimna ciga anu ngiles wae nyaho-nyaho geus nampeu hareupeun sabda bari langsung nayakeun panaraja. Hiu beureup Ki Suraterek nyamar kana cukang irung sabda maninggalannya patu lantaran kacepatan musuh teh pohara cepetna. Untung we sabda teh masih keneh bisa kaburu miceun beungeut nah plos. Sabda teh kiwari masih kena salamet hante kabeunangan. Ngan orok kaya kakara oge nyingkahan beureup katuhu. Sabda geus kudu nyang hareupan di panarajang susulan. Kirim mingtu surat teh ngajleng deui bari beureup kencana teh rek ngahantem kana hulu angen. Jerelat. Sabda dina tata kedak silat bandrong na ngakiwar. Los, jelebet. Teu kanyahoan dampal suku Ki Sura nyaho nyayang kana careham sabda. Di dieu kahebatan Ki Surawijaya teh tembong. Gerakan area hampang cepat lira angin. Bieu oge teu kanyahoan nyaho-nyaho ngalayang bari najongkeun sukuna. Bangkieung. Sabda teh ngabangkieung. Aduh. Sok maju sia sabda. Ilmu silat bandrong nu kacangking ku sia memang hebat. Tapi lamun dibandingkeun jeung ilmu silat sarining angin nu kacangking ku dewek mah. Moal aya nanaonan sia sabda. Gebeg atuh sabda teh maneh ngagabeg kaget. Teteh lah eta Ki Surawijaya teh apaleun kana ilmu silat anu kacangking ku sabda. Anu ngahareuti eta Ki Surawijaya teh jago kolot nu geus asa ku pangalaman. Bisa kasebut jawara anu sakti mandraguna. Jawara anu pilih tanding. Aing kudu waspada kaya kieu mah. Ki Surawijaya teh nyahoeun kana ilmu silat aing. Anu ngahareuti geus asak ku pangalaman. Jago kolot nu geus kaot.
jeung di kecepatan gerakna luar biasa. Nya kakarenting aing mah. Manggihan lawan jika kitu mah. Kunaon sabda kalah kangahuleng. Hasok sia. Urang teruskeun di tarungna. Curelat kalayang Ki Surawijaya teh geus ngayakeun panarajang deui. Sabda harita nu geus waspada manehna teh ngutamakeun kecepatan gerak. Pikeun ngimbangan panarajang musuhna nganorokaya. Panarajang Ki Surawijaya teh leuwih cepet batan gerakan sabda. Wahir nama panarajang Ki Sura geus keuna dewe kana sasaran kiwari peureupna beunang kana ketor kana dada sabda jebrot. Bangkieun. Hebat Ki Sura. Ngan hanjakal pangabisa jeung pangarti teh dipake melaan dulur anu nincak dina jalan anu salah, melaan kejahatan. Karasa sia kurang ajar. Montong cacapek kitu kadewek deuleu. Rasakeun we ayeuna mah. Ada panarajang aing. Les cirim Ki Surawijaya teh ngiles. Ngan sakiceup kiwari geus aya di gigireun sabda. Bari ngahiuk nibankeun deui panarajangna. Sabda nu geus sureutik kana wawasen musuhna gendak nyabut si rompang rek dipake mapag eta panarajang. Puguh we atuh Ki Surawijaya teh jadi kanek. Bari kentak narik ti leungeunna. Sakilat cirimna teh geus hanteu katingali ngiles dewe mindah tempat kiwari mah geus aya satukangeun sabda. Wuus nibankeun tenggelan jarak jauhna. Ku kakuatan bayu anu pahara kuatna nembrak kana tokong sabda. Tolonyong sabda teh nepikeun kana lonjong atuh. Tarasa satulang sandi mani karasa linu. Sabda katempo mani muringis. Karasa sia sabda. Ajian bayu panglumpuh aing. Teteh gening maneh teh eueuhna naonan sabda. Sok gerak keterukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Cenah kapan maneh teh boga bedog si rompang anu sakti euy. Sabda hanteu nembalan laju we atuh museurekeun kakuatan batina. Mulihkeun kayaan dirina. Sabada geus karasa pulih mah sabda ge mancuhkeun deui kuda-kudana. Bari nyekal pageus si rompang. Teu lila harita manehna ge masang deui jurusna dina tata gerak ilmu silat bandrongna. Ki Sura, ayo urang teruskeun deui tarung. Seak gajeleng awak sabda hiber ngalayang ke bawah ku tenaga si rompang anu but-bet. Sorana handaruan rek nyabet rek nyasaak awak Ki Surawijaya. Tapi Ki Sura teh hanteu geumpeur ikatina ilmu sarining angina. Ngimbangan kecepatan gerak sabda. Sebetan bedog si rompang teh bisa disingkahan. Kirimna kokolebatan jejeratan lir kalangkang di antara sabatan bedog. Sabda nu nyabetkeun bedog si rompang. Puguh we atuh beki penasaran laju museurekeun sakabeh tanaga jerona. Marengan eta bedog anu buet-bet tapi usahana teh henteu ngabuahkeun hasil jika ngadekan angin we atuh. Curelat gajeleng sabda teh kapaksa kudu mundur ngajat ka tukang. Kunaon sia kalah ka mundur sabda. Sok gerak gunakeun deui eta bedog. Gerak cacag awak aing. Ulah waka gede hati Ki Surawijaya. Kuring can rumah saka tetereleh jajaten. Hasok urang terus kini tarungna. Kituna teh bari ngabalas satewe ngalayang gerakana mingkin jabat. Las jirim Ki Sura teh ngilas tina paningali sabda. Nyaho-nyaho kiwari geus aya satukangeun badan sabda. Bari teu lila nibankeun tenggelanana dina acian bayu panglumpuhna. Wus keuna pisan kana tonggong sabda koleang. Sabda teh nepikeun ka raga-raga tuh. Jika nangka asa ngakedabut karasa satulang sandi asa ramak urat-urat asa pargat. Sabda namrugis tewala kaya sedengkeun Ki Surawijaya katampo bungah nangtung we bari sugemana agar.
Hasok sia hudang deui sabda. Pirakungan sakitu awasen sia teh. Sabda teh ukur rumahu we sajeroning hatena. Kakara ngalaman kejadian sarupa kitu mah. Bet kudu ngalaman kateter nepi kana Namrud teu walah kaya sagala rupa. Nah elmuna nahaon cenah anu digunakeun ku Ki Surawijaya teh. Dak eta sakitu pohara pisan hebatna. Nah ilmu naon atuh dipake ku Ki Surawijaya teh. Tetela jalma meueuh anu gagah. Di luhur langit masih kena aya langit. Enya rumasa Gusti. Abi mah manusia anu lemah, anu teu daya jeung teu upaya. Namun kedah kumaha atuh jisim abdi ieu. Dina enggoning mungkulanana. Margi saupami abdi dugi ka kateter jajaten dugi ka ajal binasa. Ieu lemur teh aya nu nang tayungan. Tetapi tulung Gusti. Abah. Iya abdi bah. Abdi ripuh kieu. Gitu kayaan sabda teh. Ukur cumerit we sajeroning hatena. Bari jeung sasambat kanu jadi bapana nyata Ki Jatemika. Dina kayaan kitu. Ngeng kadenge sorak Ki Jatemika. Hudang jalu gancang gerahuda sok gerapapatkeun ajian Jati Nursena pikeun mulihkeun kayaan maneh jeung deui pikeun ngungkulan musuh gerapapatkeun ajian Bayu Sejati. Nah atuh maneh teh teu poho sabda kapanan musuh teh jelas ngandalkeun kakuatan Bayu. Abah, mohon Abah, rumasa, abdi hilap Abah, hilap. Las ciri Ki Jatemika teh hanteu kadenge. Sabda kiwari ka hudang deui sumangetna. Bari jeung geus ngarumasakeun diri geus lali kelat poho kana ajian-ajian anu geus diwariskeun ku Ki Jatemika nu jadi bapana. Atuh teu talangke laju we sabda teh mapatkeun ajian Jati Nursena. Sabada mapatkeun ajian Jati Nursena mah karasa awakna teh kiwari mah pulih deui we sabihara-sabihari. Geus waras tumakaning Jati tumakaning waras, waluya jag-jag belejag dewes teu sakara-kara. Patamponang tung pancuh bari neuteub seukeut ka Ki Surawijaya. Puguh we atuh Ki Surawijaya teh mani coloho kaget. Nah cenah musuhna teh nu katampong geus teu walah kaya. Geus hanteu bisaeun hudang kiwari mah cangira tange. Bari jeung dina kayaan teu sakara-kara. Hiji kajadian anu kakara kasaksi ku eta Ki Surawijaya. Sailama kalangan kakareun teuing cenah aya musuhna nu geus katibanan ku ajian Bayu pamunahna. Bet piparengkeun bisa jag-jag deui we malahan mah kiwari teh katampo. Jika anu masih kene sanggup pikeun neruskeun di tarungna. Nah boga ilmu nahaon si sabda teh. Masih kena bisa tahan. Jag-jag deui. Sok padahal geus katibanan ku ajian Bayu panglumpuh. Kunaon Ki Sura? Nakalah kang ngahulang kitu. Dumeh ningali kuring bisa hudang deui nya. Nya euy tetela geuning sia teh hebat oge sabda. Kakara keur dewek mamanggihan lawan jiga sia. Nu sejen mah dacan aya nu mampu pikeun mulihkeun kayaan nu geus katibanan ku ajian Bayu panglumpuh dewek. Dewek kudu muji kana kahebatan maneh sabda. Kuring mah teu rumasa hebat Ki. Kuring mah teu daya jeung teu upaya. Kuring bisa jag-jag deui. Diparengkeun we ku Gusti Anu Maha Suci. Dikersakeun ku Pangeran Nu Maha Kawasa. Dina nggoni ngalawanan Aki anu rek melaan kejahatan. Kuring masih kena sanggup pikeun neruskeun tarung. Dina hanang tayungan ieu lembur. Dina gangguan gerombolan hasok. Urang teruskeun di tarungna Ki Sura. Kituna teh sabda bari ngawatek ajian Bayu Sejati. Bari ngatur ring hapa napasna anu kaluar ka jero teh apikna keur dirarasakeun. Sinakara sadaya kakuatan anu hanteu katingali nepikeun kakarasa lamun dina dirina teh aya anu hirup
Nyata anu maha hirup anu ngusik malikeun anu parantos mere daya upaya. Karasa ku sabda teh lamun manehna teh henteu boga daya jeung upaya angin ku kersana anu maha kawasa. Ki Surawijaya anu panasaran laju harita tengah kaceleng di majuna rajang les jirim mati ngilas. Dina kacepatan anu pohara leuwih cepet batan dadi. Tapi aneh, basa awak Ki Sura narajang kasabda dak tumadak ngajengkang awakna mental jauh nakar kedebut. Jika aya kekuatan anu ngabandingkeun kana dirina. Alah, ampun sabda. Karasa ku Ki Surawijaya teh ilmu bayu panglumpuh teh malines malikan kasorangan. Kaayana teh ripuh teu walak kaya, teu bisa ngagerakeun curug-curug acan. Sabda pemusuna kiwari mangeus Namrud teu walak kaya. Gentak atuh ngacorelat ninggalkeun eta patebatan lantaran ras inget ka urang lembur anu keur aya dina ancaman bahaya. Sedengkeun urang lembur anu keur aya di panyumputan basa nyaho kajero teh aya nu asup nu tajalan di komplotan Ki Baida. Laju we atuh ngayakeun serangan jarak jauh metakeun sumpit jeung panah. Ngan orokaya Ki Baida saparakan cage geus waspada. Panarajang urang lembur teh henteu ngabuahkeun hasil. Malahan maka ayana teh ngabahayakeun daya we atuh Ki Baida marentahkeun ka anak buahna. Badil cenah badil kaunga rungkun anu katingali di hareupeunana. Ayo tembak euy tembak. Urang lembur teh nyara rumput euy hayo. Tembak tembak. Pelawara pating harieung sora badil pating beledak. Puguh we atuh urang lembur anu keur nyara rumput dina jero rungkun teh reuwas. Loba anu pating karajeleng malahan mah teh saeutik anu tiara poe sieun kabadil ku gerombolan. Aduh, cilaka itu Pak Kopral. Tetela eta gerombolan teh geus nganyahoankeun kayaan urang. Bisa ngungkulan serangan yeuh. Anya, mundur. Aya mundur. Tiarap bahaya cilaka euy. Kopral Abbas sadar kana kayaan lamun di sing hareupan ge matak cilaka. Lantaran musuh teh henteu saimbang. Laju we atuh ngabekaskeun bedilna bledak jedor. Nang tayungan urang lembur sina lalumpatan kabur ngaloloskeun diri. Ki Baida ningali Kopral Abbas anu ngabekaskeun bedilna. Laju ngacorat ngagajeleng. Kurang ajar teteh sia-siak. Tentara edan, judalat kalayang. Gerakanana mungguh cepet henteu katuturkeun ku paningali Kopral Abbas. Yuk jelebet. Beureub Ki Baida teh nyayang kana careham panggieung. Kopral Abbas teh meh-mehan we rubuh geus henteu bisa hudang deui. Tapi lain oge atuh Kopral Abbas. Lain tentara biasa sarua manehna oge marupakeun jawara. Kunihang hudang menetep seukeut ka Ki Baida. Jaros ya, ngebonghan ka aing kurang ajar. Sakadeung deui sia jeung urang lembur bakal kalojor. Moal aya nu salamet deuleun. Lantaran si sabda anu jadi tangguhan maraneh teh bakal ngajurau, bakal sarua kojor dulu dipayahan ku lanceuk dewek. Dasar saya gerombolan edan, rasakeun yeuh. Kopral Abbas teh ngalempeng bedilna tek dibekaskeun ka Ki Baida jedor. Tapi Ki Baida anu gerakanna teh mungguh cepet nyaho-nyaho geus minah tempat kiwari aya sagigireun Kopral Abbas. Dampal sukuna teh atuh dipake najong kana leungeun anu keur nyekel badil. Jebrot, cerang bedil teh mikeun ka maceleng. Aduh. Pantara sia rek ngalawan ka dewek. Kiwari sia geus teh nyekel badil adalah bakal dikocoran, bakal dipencit sia. Kituna teh tapi Baida teh ngacorelat di we. Teu kanyahoan kiwari nyaho-nyaho geus aya satukangeun Kopral Abbas. Beheung Kopral Abbas teh benang didengkek. Puguh we atuh Kopral Abbas teh meniburi labun colik. Lepaskeun sia, lepaskeun. Maneh bakal kajor, bakal dipencit ku dewek sia. Geura sambat indung anu ngandung bapa anu ngayuga.
Seret, Kibaidah teh ngalugas badogna. Geus kitu mah eta badog teh diantalkeun kana beuheung Kopral Abbas. Puguhe atuh Kopral Abbas teh meninggal ketih hatena. Bisa jadi peuting eta teh marupakeun peuting anu pamungkas, peuting anu panungtungan, geus moal arek dinyorang isuk. Hehehe. Kojor sia Kopral Abbas. Hei, Batur. Saksian ku sia ieu tentara bakal dipencit ku da we. Jeung hayo, udag urang lemur anu lumpatan euy. Ceuk Kibaidah arek nggereselkeun badogna. Ngan bae memeh badog digereselkeun kana beuheung Kopral Abbas. Teu kanyahoan aya cirim ngacorelat, bari aya batu anu ngapelesat peletak. Kana pikelang leungeun ku Kibaidah anu keur nyekelan badog. Pluk atuh badog teh nepikeun ka rag-rag. Kibaidah mani colohok kaget mata simeuteun. Lantaran teu sangka cirim nu anyar datang anu geus nurungan Kopral Abbas teh tajadian ti sabda. Na ka mana cenah hari Ki Surawijaya. Nah, sabda teh masih keneh bisa nang tayungan baladna. Gancang lepaskeun batur kuring Baidah. Pon kitu deui hasok. Dirasara bongkokan. Memeh kuring ngalakukeun tindakan. Kurang ajar tetela geuning sia sabda. Nah, sia bisa salamet deuleuh. Kuring masih keneh datang tayungan. Cing arek nang tayungan urang dieu. Lantaran lanceuk maneh Ki Surawijaya kiwari geus namru teu walakaya. Buku we basa disebutkeun Ki Surawijaya geus namruhan teu walakaya. Kibaidah teh atuh mending ngajengok kaget. Teu percaya lamun lanceuk sapagurana teh tetela sarua geuning teterel jajatin ku eta sabda. No benar sia sabda. Montong ngabohong. Kuring mah teu ngabohong, nu matak bisa datang ka dieu oge. Geus bisa ngarubuhkeun lanceuk maneh Kibaidah. Kibaidah ukur molohok we. Dina kayaan keur molohok itu Kopral Abbas kemanfaatkeun kayaan. Hiup cukup jebrot. Ngasupkeun panarajangna. Rasakeun sia gorong ajar. Asok udang deuleu. Cekuk atuh eta Kibaidah teh disiksa we ku Kopral Abbas. Kibaidah lain hante bisa ngalawan, tapi kangaranan maksakeun ngalawan oge ari sabda geus unggul bisa ngelehkeun lanceuk nama percuma. Leuwih hade ge atuh serah bongkokan we. Mending oge taluka tentara. Ampun kuring wah ngalawan. Kuring rumah salah. Kuring arek serah bongkokan. Ampun Prosero. Tadi masih atrek mencit ka dewek deuleu. Rasakeun deui. Ampun Pak, ampun. Kibaidah kayana teh mani ripuh. Sabda laju we atuh nyampeurkeun. Enggeus Kang, ulah disiksa. Sok ayeuna mah geura rangket geura talian. Kuring ayeuna arek ngudag eta goromolan tuh. Anu keur ngudag-ngudag urang lemur. Nya tuh komanan lah. Atuh da tuman ya walak teh. Kudu disiksa heula. Corelat sabda mangacorelat. Nurungan urang lemur anu keur diudag-udag ku anggota gerombolan. Atuh singgetna carita, eta urang lemur teh laju diturungan ku sabda. Kabeh gerombolan teh beunang dicangkalak, geus kitu mah diriungkeun we di pos. Kabeh ge geus meunang ngaborogod, geus meunang nalian. Euleuh mitra waktos naparantos teh nyekapannya. Sakeula urang tuna jajar carita Jawara ti Gunung Halimun atanapi si badog rompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganna mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.